Sampurasun. Ampes. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kujang, pusaka, Kanjeng Prabu Siliwangi didamel ku Kang Aep tina ruyung. Naon ari hartosna ruyung? Ruyung teh roh huyung, roh Gustina Nu Maha Agung, roh Gustina Nu Maha Agung. Nah, kujang dina tongongna aya liang opat, di payuna ya, aya liang anu ageng. Jadi sadayana 5 liang. 5 liang eta ngagamarkeun li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Nu dipayun baginda Nabi, baginda Ali, Hasan wa Husain, Sayyidah Fatimah. 5 manusia suci anu tumarima kana titisan Gustina. Matakna kujang ya. Upami disimetriskeun kujang papasangan nya ngawongku janten lapat jalalah, lapat Gustina. 5 manusia suci ieu anu tumarima kana titisan Gustina. Matakna karuhun-karuhun Pajajaran, Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang, dugi ka Kiwari, ieu menjadi pusaka. Pusaka anu tiasa mareman panasna seuneu naraka nyali khamsatun utfi biha harala belati. Karuhun urang sadayana upami aya kajantenan tanapi bumi kahuruan kapungkur mah mesat kujang langsung eta bumi seuneu nu ngabebelage palu. Lantaran naon? Yakin ka 5 manusia suci. Eta yakinna gitu. Tah urang mah percaya weh kana pusakana, tapi kanu 5 anu janten pusaka Gustina teu percanten. Matakna hese tong boroning mareman seuneu naraka, bet seuneu dunya wae geus teu bisa pareum. Tah itu bentenna urang Kiwari sareng karuhun-karuhun urang baheula. Derajat yakina anu beda. Dari karuhun urang mah tumut, tukuh, tuwuh, pengkuh, rengkuh, naon ngalaksanakeun rumingkang di bumi Allah. Dharma wawayangan wae lantaran ngan saukur sakumaha kahoyong Gustina. Wawuh kalima manusia suci matak bisa ngantirkeun ka Gustina. Cag Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.